Ida lemaknya tanah kundur himpang konan sang wikulin anu maksana ngabujeng kamadukara nepangan sang Sudewi Wara Sumbadra lumakune asup leuweung kaluar tegal mapai pancanitid naik gunung tumurun jurang mangsa harita asta jingga aing hari teu dewek deh butuh ku ilmuna hari daek da ieu teh bangsana dewek teh naon kitu penyakit sedangkan juragan Arjuna pan pamenyikanana juragan Arjuna teh pan pikiranan ka celuka kudang ka kuncara kajenal ka jamparing ka angin-angin lain gaga sakti mandraguna totosan bojana kulit ganti subak kadang betara lamun ayeuna pamenyikanana dicokot ku dewek moal kitu Ari tenuntut ilmu pan kiai ulama sok cering nyarita ulutul ilma walau anab ipahmil bahaim ari hartina pek gerak teangan ilmu kumaneh sanajan eta ilmu bijilna ti bibir sato gitu jadi ngandung harti mungguh ilmu mah sanajan bari jeung kaluar ti bujur entog lamun endog cokot sok sanajan bari jeung kaluar ti bujur sinden anu geulis ari hitut mah entong nya mana we aing mah da baheula pan keleutik rek disakolakeun ku bapa geus kolot mah geus jebrok model kieu hayang sakola ji era pan kadua meureun udag-udag kabutuh pan dewek mah ari domong mah ku dewek Semar cebot cia ulang ahina gaing aing teh urut raja bari anana ngejelema boro-boro urut raja urut RT di gablek imah ya ayeuna urut raja baju gitu make baju-baju acan pan boga bajunya Kang hah boga di mana sih ya naon habis kabeh boga nama seragamnya dewek bugo ge dewek dititah kuiku rek neangan Dewi Wara Sumbadra rek dipaling ku dewek kamana-mana ge perlu hiburan dulu naon panjelema mah kudu hiburan pan segala naon kan tanpa hiburan mah tak mungkin akan bahagia pan nya hiburan nu paling penting mah sakabeh urusan dipake hiburan masuk leungit woi sarta aya euy wajuh iya woi sing ngara akang geuning akang ka Mang Sarta sing lempok nyamun akang sing ka lempok ku Mang Sarta iya dong harus tahu beda ya nama kasep akang nyamun kasep akang sebarang neangan ilmu mah tong ngalede kaing bergub sia lagu euy seueur lagu mah kudu mayar hah langkung kumaha ieu moal mayar aing dulu nya duit di mana aing ari usaha mah pandewek teh ka barat ka timur ka Sabang ka Merauke paribasana jung ka ditu jung ka dieu usaha mah asal penting dewek main tapi isuk-isuk aing ngaringkuk dina kotak pan panayagan nu garablek duit mah pan bisa wae ka
Tuh nya jelas atuh. Oh, panayagan mah sabut pamere akan sa. Nya dewek nama sia nama sia mah teu ngeunah. Datang make motor naon mobil. Turun mobil, datang ke imah tuan rumah, diberi ngerokok, diberi ngopi, diberi dahar ari aing. Duh, mandak jelema mah kudu boga rasa rumasa jeung budi rumasa. Hutang dunya bisa dibayar dunya, hutang harta bisa dibayar harta, tapi kalau manusia hutang budi jelas ke bawah mati. Kemana kudu boga rasa rumasa yen ilaing teh kabeh maraban anak maraban pamajikan aing nu bake syariat aing anu bake peraga untuk mencari usaha jadi hirupna teh syariatna ilaing mah kadang aing kata akang gaplek bisa nyarita nya gaplek janji we jeblag ka panayagan teh naon nya suduh ka oke naik teh bawa kapeuri jeung bawa kaneri malu ya lurus sansilnya mana kuwi ke rumah teh kudu diomong ku akang naon nya kuwi oge rumah teh kudu diomongkeun ku akang boga imah gede ladang jeung akang betul ieu boga mobil 2 3 ladang jeung akang boga pamajikan 3 jeung nu pincang jeung akang ini mah sampun diganti ku akang 30.000 saeutik ari akang apa leuwih ti kitu aing duit di mana duit di mana dulu aku keun nabung peuting di Jakarta sa Jakarta di Bandung sa Bandung di kamanakeun atuh duitna cek dewek mah ya usaha mah teu hina hampir unggal peuting usaha dewek auk di lembur batur ngan di mana asal sore dewek ngigel isuk-isuk mah ngaringkuk dina kotak panghandapna nu boga duit mah ieu nu make bendok ieu kotak ku akang bunuh jujur padalang ieu padalang ku akang weh di mana aku berani manehna teh Tuhan aing bergub ku akang sulit senajan barian jeung rada bodoh jeung goreng rupa ari kami nyiptakeun nama sieun nya weh jelas dong ya kudu kitu Kang jelas akang sieun kami nyiptakeun akang cik atuh laksanakeun parentahna anu 5 waktu itu nya sok hianat non fitnah aing ya dulu goreng-goreng model kieu ge dewek lamun teu salat sawaktu asa boga hutang ka pangeran komo ieu geus 7 tahun tara salat sebabnya dewek di Islam ari ingin ari S salamet ari L laksanakan ari A ajaran ari M Muhammad jadi Islam teh ingin salamet laksanakan ajaran Muhammad Islam deui I Isya S subuh L lohor A asar M maghrib Islam dah nya ayeuna Islam deui isnaun ibadah S soten L lamun A aya M mitoha ibadah soten dewek mah lamun aya mitoha panjak Seperti itu copet. Nyopet nyaman aing. kan paru-paru Pak Kang Agama. Woi. Lagu ah. Neng no. Ngalah hampo pipir sumur kakalangan gede cai gerak-gerak wawa. Gerak-gerak wawa. Ngagang jalanan ngadawa ngabang merang are sungkan seri sungkan heuy ayeuna matuh kapiung-yeuneun ngadawa
abang berang arai sungkan seri sungkan itu gunung Majara mana cai mulang cai malik cai ngocor madina celi hei gaplek ah der ah gaplek ah gablok waing sia cuci mana aing wah bodoh we disebut sinen kudu mayar nyium henteu nyabak henteu kebang nyabakan bujur batur ah barodo we hirupna nya aing rek dititah makaning jauh ya kayak ke Madukara heuh ya mangga ah kebat lomakunya tanah astra jingga ngabuteng kamasuk karan nepangan Jawi waras sembata mangkat astra jingga lomaku ngabujeng kamadukara sejak nepangan Dewi Warasumbadra Prameswari Adipati Arjuna Panengah Pandawa gentos sinur siteng kawih gantia wara kocapa hagurang tendo dihandel mesin gesan sampereun cak tunda dihanjuang siang gesan alah urang gentos ngawiosakeun hengge kawontenan sapraktanipun hing nagara Karang Kencana Prabu Anom Jaya Suksena caca medalipun Prabu Anom Jaya Suksena tindak gendinganipun lirka dia kuda trolongan dadria
satria ingat dan lalagan amat liring kang mampa sawang rawit perang ngawuyu majajar gunung perang ayat sugan kaulama anu disebut satria teh capetan nyaritana gagah lempangna tapi menguciki bujur kawih lain di masyarakat hal eta kanca anu disebut satria gumelara di alam dunia hiji ka satria anu ngartikeun sejati dan sembah manusia di alam dunia cik aya sabraha hiji anu wajib disembah ku manusia serat jangan pernah mudita bejaan kaula sok sieun kaula sasab lampah salah sembah disagigir nyembah ka pangeran oge nyembah kana sejen-sejen deui ngaduakeun ayeuna pangeran musyrik nu kitu ngaranna innama musyrikun finari jahannam khalidina fiha abada di mana-mana jalma anu musyrik neraka jahanam bagianna salawasna kanca hambat liring sabda tunggal dadayuan rumawangi satria ingat dan nalagan hambat liring kang lumampa sawang rawit perang ngawuyu majajar agung perang ayat hiji manusia kudu nyembah kanu kawasa sabab ribu-ribu para makhluk jutaan nu boga nyawa nu gelara di alam dunia angin manusia anu dimuliakeun di antara makhluk-makhluk sakabeh manusia di alam dunia hayang dahar tinggal hayang make tinggal arab hayang duit tinggal leangan asal manusia dek ngotek tak ikhtiar gesal dirina demi kepentingan hirup nanya kanca di dunia segala aya tinu seni tapi kabau jengkol oge aya kabeh nu aya di alam dunia keur manusia kumantak wajar manusia kudu mulang tarima ibadah ka pangeran anu nyiptakeun alam dunia jeung sajabana kadua manusia kudu nyembah ka indung jeung ka bapa sabab indung tungkulna rahayu bapa tangkala darajat indung anu kandung bapa anu ngayuga manusia dorakati indung manusia dorakati bapa pangeran moal ngahampura lamun can indung bapa ngahampura leuwih ti heula nya kanca